kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah didinya dibawa saya dibawa cek Umar bikin ka Yazid, dibikin ka Yazid saya bikin ka Yazid seserian Yazid bunga dengan kata kaburan anak akhirnya dibalangkan titah disepakan. Tidinya lah mulai aya main bola haram, main bola tasabuh jeung eta. Nu neuleuh main bola sarwa neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Bangsa tarolol karek kitu. Kabeh eureun geus mah buatan Yahudi, buatan Nasrani, urang ulah sok kikituanan ku ari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain, dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir. Berangkat di Madinah ke Mekah tanggal 2 haji. Begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh, tiba-tiba mimpi Sayyidina Husain kudu berangkat ke Kufah. Ya tanggal 7-8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah iyalah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa Sayyidina Husain. Lolos tidinya berangkat terus naik onta. Tah kemudian jarombongan anu lobaan. Kemudian kayak bakal diceritakeun asli ieu asalnya hobae Karbala. Helanan ke ceritakeun ti mimiti lahirna insyaallah kukula keur dirangkum ku ari nyokotan ti hadis ke didongengkeun supaya nu kolot ge nyaho moal kebal deui mah ieu asa ulah pahisukan bae. Ieu mah tengahna we helanan berangkat terus sampailah ke Kufah. Panta tadina ge Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain lahir mah di Madinah, dibawa ku Sayyidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sayyidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar leutik didinya dicaritakeun bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husain, ieu kamar Sayyidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna seorang raja gubernur saat eta. Masya Allah jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter 2 ka 3 leutik. Komo kamar Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain mah leutik jasa duaan didinya. Tak tidinya setelah Sayyidina Ali terbunuh kan Sayyidina Hasan jeung Husain ka Madinah. Di Madinah di didinya Sayyidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama ieu mah singkatna bae. Terus Sayyidina Husain kita beat ka mana ye ka Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah ketika Kangjeng Nabi pupus anu terpilih Sayyidina Abu Bakar nyana panas padahal nyana sahabat itu paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sayyidina Abu Bakar mulai dengki ti harita. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ye. Ieu mah keur carita bae. Pada urangna bae ke teu meunang ngadongengkeun nya. Mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Itu bae lanan. Sebab ieu sahabat jeung sahabat nu mantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Kan Muawiyah teh sahabat panglima Kangjeng Nabi. Tapi didinya masih keneh Sayyidina Muawiyah teh kitu nahan kasabaran ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tina jabatan khalifahna sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sayyidina Muawiyah di dia ngabangun kekuatan armada. Nyana nyieun kitu armada kekuatan. Jadi berarti oposisi. Itulah Sayyidina Muawiyah. Begitu ditungguan beres Sayyidina Umar, nyana ngangsongkeun diri Sayyidina Utsman nu naik. Nah iyalah makin dendam tas Sayyidina Muawiyah. Balik Sayyidina Muawiyah ke Irak, ke Kufah.
Didinyalah nyin kekuatan setelah Sidina Utsman tumbang lain tumbang eureun kemudian naik Sidina Ali dahsyat Sidina Ali peranglah jeung Sidina Muawiyah lantaran naon ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin Masya Allah kos gitulah kepemimpinan secara zahir mah kos gitu secara zahir akhirnya ya ribet Sidina Ali tumbang lantaran na pedang engke diceritakeun insyaallah satu persatu nah ieu mah diceritakeun Karbala didinyalah terus Sayyidina Hasan bangkit Sayyidina Hasan kemudian Sayyidina Husain titah beat ka Sayyidina Muawiyah Sayyidina Muawiyah maot Yazid titah beat ka Yazid putra daripada Muawiyah teu daekeun zaman Muawiyah jeung Sayyidina Ali bapa jeung bapa kuari zaman anak Yazid jeung Sayyidina Husain. Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad. Ieu paling buang kawarah mak. Tidinyalah kabur Sayyidina Husain ka Madinah, di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutna hampir luar biasa. Berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi jeung mimpi-mimpi nu tadi dicaritakeun kamari bahwa bakal terbunuh geus nyahoeun Sayyidina Husain. Sebab Sayyidina Husain penghulu manusia anu bakal anu ceritakeun ku Kangjeng Nabi dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di sorga cek Kangjeng Nabi bakal katingali dua pemuda saha eta Hasan jeung Husain incu kaula jadinya langsung dicaritakeun dina impian bakalna perang jeung bakal terbunuh geus nyahoeun Sayyidina Husain mah nu mantak Sayyidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid malaikat Jibril ti Gusti Allah malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain mursyid dina thariqah moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain moal aya jadinya terus ke Syekh Muhammad Bakir nah terus saya Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah lantaran tadina ka Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah di Kufah geus disadiakeun jang peperangan Yazid jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan tanggal 2 Muharram masih di jalan tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala nyin kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan ku kula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti kitu keneh putra daripada Sayyidina Hasan putra daripada Sayyidina Husain urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae cai ngorolok bae nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah nah ieu lamun urang geus ka ditu ka Iran nganyaho urang makom Sayyidina Husain Karbala bakal nyaho kabayang bae ta Karbala teh aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa titah beat ka Yazid teh embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram dicek Sayyidina Husain teh di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh hargai kaula sebagai incu Muhammad incu Rasulullah anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapa kolot kaula mah datang ka Ira ge moal kudu beat kanu ngaran Yazid satungtung Yazid ngalaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim Masya Allah didinya terus yang tenda ayeuna perang sapoe istimewa Sayyidina Husain 2 poe loba nu gugur katilu poe tanggal 10 tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kencana geus potong kasorekeunana ieuna kenapana geus kadi bercucuran darah istirahat Sayyidina Husain lantaran wah perangna geus eueuh tanding jadi lamun Sayyidina Husain turun ke medan laga kafir teh geus teu ka itu bret ka istimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedangna
Iyalah Sayyidina Husain. Tah, baju nu waktu dipake ku manehanal perang warnana kos kieu. Nu di luar teh nyahoan. Nah, mantak di Iran aya 3 rupa, engke bakalna dikupah. Hiji warna hideung, 2 warna merah, 3 semu beureum, kaopat warna model kieu. Ieu lah nu dipake ku Sayyidina Husain, warnana lain ieu. Nah, itu sembarangan nih maka ieu teh sembarangan. Tuh, gitulah supaya nyaho itu Sayyidina Husain tanggal 10. Geus tanggal 9 hari tanggal berguguran geus nyahoan. Begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus. Nyarekan Sayyidina Husain, kula geus nyaho bakal maot. Dahaga Sayyidina Husain teh. Mentak Abul Fadl nyokot ka Bengawan Efrat. Tidinya teh dihadang. Sageus dihadang, nyana teh dipenggaskeun leungeunna. Nu hiji kencapan nyokot cai di Sungai Efrat, begitu cai nyokot di dieu dicekel ku nu ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid. Dak kusungut ku adi kusungut tah tinggal ieu nyokel make kuda ieu geus eplek-eplekan kusungut. Nah ku ari ieu da belah ieu blas tinggal make ieu doang nya teh. Padahal nyana ge dahaga tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum. Naon sababna nu matak teu wani nginum? Nyana lamun nginum maknya nyana seubeuh Sayyidina Husain ieu mak dahaga, maknya miheulaan Sayyidina Husain teu sanggup nyana teh kitu. Naon ngaranna? Ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur. Sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaon karena adab-adaban datang ka dinya. Ya dianggeuskeun bae langsung ceger tumbang. Oh nu nginum saurang-urang acan. Nu mentak lambangna ke di Karbala cai gitu. Diais ka dieu, ngorolok ka dieu. Ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun, "Aya cai naon?" Urang ditu lagi hampir teu nyarahul. Tah sejarahna aya dina hadis, kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian besar nyaho. Komun nu zarah rahmat geus teu nyaho kaler kidul mah tah mah geus. Kula didongengkeun oh kitu mantak jadilah lambang cai. Tah Sayyidina Husain langsung dahaga, sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana. Jadi dalam henteu keur perang, sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam. Nah, utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah. Pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kill aslina mah kos kitu langsung bae ditumbangkeun ceger dibelah heula ceger memehna heula memeh lantaran kuatnya Sayyidina Husain mah hampir eleh tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh. Nah kuari Sayyidina Husain teh dikakalakeun cak Syamir kuari kieu di seluruh arah urang panah ieu Husain. Jadi dipanah di seluruh arah. Kaler kidul wetan kulon dipanah cep. Geus beres ngaguling nyana turun, dibelah heula di dina jeger. Geus dibelah langsung nyana neuleuh surga. Seuri nyana teh. Bahkan Kangjeng Nabi geus ngawean. Cak Kangjeng Nabi, cak Kangjeng Nabina ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid. Cak cenah amis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui. Pohara jasa tadi kitu-kitu ge urang mun titah perang embung bae. Masyaallah. Kitulah Sayyidina Husain. Ieu mah tak mursyiduna. Nah, wa mudabbiruna wa murabbiruna. Nah, iyalah Sayyidina Husain. Langsung ditumbangkeun huluna make pedang pisah sanggeus pisah careuri kabeh ke nu ngaran Zainab nu ngaran patina Incu ieu mah Zainab Fatimah Incu dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain kabeh araya ngaran-ngaranang ke tah ieu mah huluna di dinya begitu dihareupan ku Siti Zainab ceurik. Kemudian Siti Zainab terasa aya Kangjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab
ieu teh kadele secara zahir nama dahsyat tapi setara batin mah geus aya di salalorga kabehan. Senyum Siti Zainab Siti Fatimah kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah didinya dibawa saya dibawa cek Umar bikin ka Yazid dibikin ka Yazid saya bikin ka Yazid susurian Yazid bunga dengan kata kaburanana akhirnya dibalangkeun titah disepakan tidinya lah mulai aya main bola haram main bola tasabuh jeung eta nu neuleuh main bola sarwa neraka jahanam penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bangsa tarolol kabeh buatan Yahudi buatan Nasrani urang ulah sok kikituanan ku hari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain dipakai main bola tah hulu sirah Sayyidina Husain. Akhirnya dibawa ke Mesir, di Mesir gitu keneh. Jadi berarti ti Kufah dibawa ke Baghdad, di Baghdad dibawa ke Mesir, penghinaan terhadap cucu Kanjeng Nabi. Luar biasa Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol tapi ari awak nama di Karbala tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid tah kitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara tinggal sababaraha poe geus dipersiapkeun di Iran bakal dikupah ieu bakal narima jutaan manusia teu bisa katahan kitulah Sayyidina Husain seserian Yazid nah di dieu lah maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi aneh di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi antaranya ana jeung ponggawa-ponggawana spontan teu menunggu bubulanan deui hitung jari hari ke-1 kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh dibaca ku masyarakat di Iran di Irak penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain motifna naon dibaca ternyata motifna motif kezaliman Sayyidina Husain ieu numbangkeun kazaliman perang teh lain lalagaan jihad fisabilillah simpati manusia terhadap Sayyidina Husain buah sat luar biasa teu katahan deuk diabing Yazid ku masyarakat hudang Irak Iran Mesir Yordan Syria hudang kabeh deuk numbangkeun kepemimpinan Yazid iyalah Bani Umayyah Masya Allah ayeuna mun ke dicaritakeun ieu mah dicaritakeun Karbala lantaran minggu hareup mah geus liwat. Jadi berarti Sabtu bakalna jutaan manusia di Karbala. Nah ieu urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain jeung para penegak agama Allah dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah jeung para syuhada was sholihin. Amin ya rabbal gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana dieusian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka. Ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorga nya nama tah. Qabil ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk
maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo tah kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis model berbes lah gitu rada kurang gelis sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklimah tah si Iklimahna kudu kawina jeung Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda tah Labuda kawina teh jeung Qabil jadi disilang-silang anu pertama lalaki awewe nu kadua lalaki awewe tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita jadi teu meunang bareng jeung kembaranana eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis kawin dipersilakeun geus aya instruksi kawin cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana eta hukum mulai tadi dijata lantaran begitu diinstruksikan kawin umur kakarak 20 tahunan kabeh ge instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta sak ki Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan aing nasib aing kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit ya berebes lah cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes tah eta kos kitu tah jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis wah ini cak iblis bakalan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin ka nu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu ka nu geulis bae mun kawin ka nu jore mana teuing engke jelema jungke ka dituna anak incu oh Qabil mah kawinna ka nu jore tah eta kan isin tah Bil cak jurid ya pugu cek jalan teh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ieu ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajeun kumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu ari kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun ka nu kurang geulis ari Habil dikawinkeun ka nu geulis tah ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajeun kumaha ge kadengeun ku Habil cak Habil teh Qabil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin ka nu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal balikna ka Allah darah sia
ngomong sangeunana bae geus baik we ieu mah bohong ya lain ti Allah ya kajen gugum lain ti Allah ya makanya ti abah ya mah memang abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok nyarekan abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan teh sok nyarekan abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayu zawija Qabila labuda ukhtabil wa zawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklima instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumah kula mah embung kajian kukumah tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan mah tah saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil ieu mah kajian kukumah kudu selesaikeun masalah ieu selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aju geus kieu kumaha kajian kukumah ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapanggih wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula deuk korban lantaran kula mah petani hasil tani bae ayo geura kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu diletab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak beuseuh kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjore
korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukul-bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta. Jore ari akal Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah tah nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna. Ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae. Ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae. Sia cek urang Cikupa. Tah eta kos kitu kayana. Teden bek. Teu kebal langsung turun seuneu. Tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komaha ge. Pasti nu aing. Mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis. Mun aing teu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu. Turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae tah korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seun tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh. Gas, ulah loba omong ya Qabil teh. Abah guari cenah rencana ka Mekah. Mah eger ka Mekah ka ditu atuh. Eta ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh di dieu. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun. Kira ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah. Dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Iyalah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kafirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabina teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh komo aing abeh kitu mantap tenang Kangjeng nah ieulah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyin kadeus
nyin kadeheus nyin takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima ieu teh ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogor mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilai kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah dek cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka tah ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka
cak sahabat Gusti Rasul anu ngabunuh maka harti ka neraka anu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh bae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males ta eta dumadak alqatil wa matul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadar nasehatan doang sia ngomong ka situ balang nasehatan sakana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu kusabab dikubahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseueun amat cak iblis teh atuh teu kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara kayak urang doang ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mah tah jadi dicontohan ku sakadang iblis Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheu babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus bisa sih kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gecretkeun kana huluna gua jret gitu syariat masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsuna qatlahihi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus paeh ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke Adam aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing
ditangkep punya nabari cerik nyaah jeung dedeh diciuman geus payat kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep punyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku dedeh jeung nyaah dedeh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran dedeh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kukumaha ke moal hirup deui sedengkeun Kangjeng Nabi Musa jeung sahabat-sahabatna yane kaum Bani Israil na diinstruksikeun tindak asup ka negeri eta di mana eta negeri teh yakni kitu Palestina terus datang ke Syam Syria dicek heula ku kaumna 12 qabilah kaum Kangjeng Nabi Musa ngecek ternyata anu 10 memundur lantaran neuleuh lawan anu luar biasa geledek jeung jarangkung ngabejakeun ka kaum-kaumna teu sanggup kami kudu berangkat ka negeri eta lantaran urang kadinya nyawa tapi nu dipumping nu dipingping ku Yusa bin Nun Kikalib nah ieu mah nyana mah teu ngabejaan ka kaumna ngan sakadar bebeja ka Kangjeng Nabi Musa alaihis bebejanya naga Kangjeng Nabi Musa ya kaum tegalode mah Kangjeng kumaha ulah nala gedena cek Kangjeng Nabi Musa pokokna mah urang berangkat lawan sebab instruksi Allah moal pati-pati urang diinstruksikeun ku Gusti Allah lamun memang ieu urang bakal cilaka moal kajen kuku kajen teh jarangkung gede pasti ieu tanagana mah lembek kitu cek Kangjeng Nabi Musa moal pati-pati orang diinstruksikan asup kadinya kita ngalawan jelema-jelema nu aya di dinya kecuali eta jelema teh moal henteu cak Gusti Allah eta teh sangkilang jangkung sangkilang gede ge nanaonan pasti eleh kurang bener oge cek eta Kangjeng cek Yusa mantap nyana mah geus teu ngabejaan ka kaumna tanya ku kaumna Yusa kumaha eta sanggeus dicek di ditu di Palestina jelema-jelemana kumaha menang kurang kajian kumaha kami madek nurut kumaha cek pimpinan baik tah nu 10 golongan mah mayoritasna nu lobakna luar biasa ngomongna ka masyarakatna ka kaumna ye urang datang ka ditu teh ngan ngadon disintrekan doang ge pae bayangkeun ku sia kumaraneh kabeh aing bae cicing di hadapan ceulina eta tiis jadi ceulina bae eta bisa pake ngiuhan luar biasa paneta ceuli bisa pake ngiuhan ku sia bayang teu mah gede jasa ulah nyaritakeun gede ceulina bae heula ceuli aju aing cicing pajar tangkal kayu horenganan eta amparan sakitu empukna horenganan kanjut bayangkeun coba ku sia ya Allah ya Rabbi mun teh nyaho mah mun nyaho mah mun teu aya nu ngarokok haju nyecelek mah kadinya hatu aing terus bae ngeunaheun ngan nyecelek kaju kagulung ajar kiamat ku aing teh cak anu bohongna eta mah ku gede-gedena teh kos kitu masyaallah luar biasa tah eta kaum teh harita atuh arembungan milu jangan lain lawanan urang atuh tambah kos kitu makana lain lawanan tambah atuh kos kitu mah sieun atuh urang eta teh Allah mah ndek nyieun kamonesan teh model kos kitu jelema biasa titah ngalawan jelema jangkung gede
tapi ieu perintah Allah urang nu laletik titah salat sapoe sapenting 5 waktu ai baheula nu galaledengan sawaktu doang baheula mah pan jelema teh 2 kali lipat urang ye jalangkungna teh 2 kali lipat urang lamun urang 1,5 meter nu baraheula mah 3 meter tapi salatna ngan sakali doang aya nu magrib doang aya nu isya doang aya nu subuh hungkul urang mah laletik tapi 5 waktu pan pohara mantak haju loba nu qoid ge ieu teu kararuateun salat ieu tapi pan dirasakeun ku urang makin salat makin ngeunah malah tambah jeung rawatibna qobliyah jeung badiahna malah mah hayang keneh salat tambah salat duha malah hayang keneh tahajud mantak loba nu geus tarangna harideung dipantau-pantaukeun ieu teh Quran ku ngeunaheun ieu salat ngeunaheun masyaallah eta kos kitu Gusti Allah teh nyieun kitu kamonesan seperti eta nah ieu umat Kangjeng Nabi Musa nu 10 ngomongna kadari qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada wahai Musa cek kaumna nu 10 golongan innalana nadkhulaha kami kabehan moal asup ka eta ardal muqaddasa abadan datang ka iraha ge moal bae kami mah madamu fiha salila jelema-jelema nu jarangkung gede teh aya di kota eta di negeri eta kami moal dae ka ditu datang ka iraha ge moal bae kuari mah ulah hese-hese Musa ari mana deuk baksakeun mah ka ditu cak kaomna ieu fadhab anta wa rabbuka maneh bae berangkat ka ditu duaan jeung pangeran perangan habek eta ngomong teu kira-kira pan eta ngomong nyungkun pohara jasa Musa ai maksa-maksa teh mah tadab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun maneh bae Musa berangkat ka ditu jeung nu nitah ka maneh pangeran los perang duaan ka ditu inna hauna qaidun kami mah deuk di dieu bae moal perang gideug Kangjeng Nabi Musa masyaallah ieu si kaum ku pohara-pohara Kangjeng Nabi Musa di dunia langsung prihatin hatena kurang kumaha memehna geus dibere nikmat nu sakitu luar biasana dibere nikmat kamonesan ti Gusti Allah anu luar biasa jajaba kuari teh dibere awak anu sakitu poharana gararagahna jangkungna gedena sedang aya diinstruksikeun titah perang moal semata-mata dititah ku Gusti Allah lamun moal pimenangeun tapi geuninganan geus kapiheulaan ku perjerih geus kapiheulaan ku borangan sieun tati dinya Kangjeng Nabi Musa prihatin komo meureun mun teu dibere nikmat ieu mah meureunna embung jasa ngahareupan perintah Allah teh urang kuari titah ngazakat sote kapan dibere nikmat ku Gusti Allah lancar usaha tu mantak naon cak Allah ku aing pan sia geus dibere nikmat dimimitina ge dibere lancar usaha sia ta kuari mah geus aya sani soban kaluarkeun eta eta make teu daekeun keneh bae komo meureun mun teu dibere cacakan dibere nikmat bungeun keneh bae takos kitu teh kuari dibere nikmat maneh teh ieu teh munggah haji mangan saukur 30 juta 35 juta 40 juta hayang plus mah mungkin 70 juta eta teh maneh pan dibere nikmat sabaraha taun ku aing sakali bae sia munggah haji tapi teu daek keneh bae buang ka warah itu eta teh insya Yahudian wa insya Yahudian au Nasranian payamut jelema dibere nikmat tapi teu daekeun ka Mekah keneh bae padahal geus disop awas paehna mun teu jadi Yahudi jadi Nasrani eta pan ancaman ti Gusti Allah dibere nikmat heula ku Gusti Allah teh ya Allah wari urang dibere nikmat teh geus teu kahitung nikmat wa itaudu nikmatallahi la tuhsuha dibere sehat dibere boga mobil dibere boga motor pamajikan geus sehat malah marencana dek nyandung di jeung urang Lampung mun teu kanyahoan kuno kolot mah nah eta teh apa nikmat tah mantak naon gunakeun urang pake ibadah ngaji keur teu ngabesan mah heula ngaji Juk gitu pakai ibadah sholat di lembur urang ja urang atukeun ku Gusti dibere rada alhamdulillah jelema fakir miskin dan rada kesulitan bantuan nikmat ti Gusti Allah gunakeun ku urang
Masya Allah eta Allah teh neuleukeun ka urang gerak urang teh pan dideuleukeun ku Gusti Allah lain dideuleukeun jak memang gerak urang na geuna ngagerakeun Gusti Allah dibere nikmat teh lah kaum Kangjeng Nabi Musa prak ngomongna kos kitu Musa mencak ngomong urang mah kami mah moal ka mana moal nurut ka maneh kajeun teh inggih titahan kami mah teh hayang ai hayang teh mah tuh sia bae ka tujuan pangeran los kali itu perang duaan kami mah inah hauna kok irud deui di wae abang cak Kangjeng Musa eta ngomong lamun dicikupakeun kos kitu tah ngomong cikup ya Allah ya Allah kubata cak Kangjeng Nabi Musa qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi ngaduakeun jeung Nabi Musa qala cak Kangjeng Nabi Musa rabbi pangeran abdi inni la amliku illa nafsi abdi masanya nabi tengah milik naon kecuali awak abdi wa illa akhi jeung keluar kecuali dulur abdi Nabi Harun wala amliku gairahu tengah milik kasalian abdi jeung Nabi Harun abdi mangan saukur abdi bae jeung dulur abdi jagening kaum abdi mah teu daekeun ngadukung kana perjuangan nu diperintahkeun ku Gusti tidinya ngotot Kangjeng Nabi Musa fa ajbarahum ala taat maksa ka kaumna yakni ka Bani Israil supaya taat dulur ieu mah lain sambarangan parentah Allah ieu moal kumaha hayu urang perang ka ditu ulah deuleu gede jeung jangkungna ulah deuleu jauhna pokona mah ieu mah instruksi ku pangeran kayak aya hikmahna yuk urang ka ditu tetep bae embong cak kaumna inna hauna qa'idun kami mah deuk di dieu bae los maneh Musa ka ditu jeung dulur maneh perang duaan apa ka ditu kayak aya kabarna ka dieu Eta ngalecehkeun jasa teh kaum kos itu teh ngalecehkeun jasa Masya Allah kos di lembur urang nongtrong deuk dulur ngararaji hayu urang mumpung hirup keneh mumpung dibere umur urang ngararaji cak kaum-kaumna teh Allah sia bae ngaji jeung tongtrong leg habek teh tongtrong sarua jeung kitu ngan teu ngomong doang teh urang lembur teh ngomongna karari itu teh ngajebian ta eta teh kos kitu teh ulah kukumaha tenang ngadoa Kangjeng Nabi Musa sakumaha tadi maksa ka kaum kang Bani Israil supaya nuturkeun supaya taat kana perintah Allah tetep bae kaumna babagi maneh-maneh kami maneh-maneh kami cek kaumna Musa kami lain teh nurut kapan kamari mah kami ge nurut ngan ai kieu-kieu teuing mah tita merangan jelema nu jangkung gede ke heula atuh Musa los anjeun bae ka ditu Kangjeng Nabi Musa eleh deet ngadoa ka Gusti Allah fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti jageus dipaksa ku abdi geus diajakan maksimal ku abdi ku cara kumaha bae geus didongkrak ku abdi ku dalil-dalil ku cara-cara abdi tetep bae teu daekeun abdi mah mah menta kieu bae Gusti la fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin Gusti misahkeun bae Gusti pisahkeun bainana antara kaula wa bainal qaumil fasikin jeung antara kaum-kaum nu fasik coba hayang nyaho tah nu parasek teh kumaha ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoakeun kepan diancam ku Gusti Allah. Pan maneh mah tugasna ngajak tapi pan ieu haju ngadoake kituan Musa. Ngan diijabah mah diijabah geus teu kuat-kuat teuing mah ngan eta aduh make jeung hayang fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Gas ayeuna mah pisahkeun bae Gusti abdi jeung kaum abdi fasikin geus ka ditu pan Kangjeng Nabi urang mah teu pernah ngomong geus kitu. Teu pernah ngadoa kos kitu Kangjeng Nabi urang mah diciduhan Kangjeng Nabi urang mah geus kaluar ti dinya kakarak diusap unggal deuk salat subuh diciduhan tenang we Kangjeng Nabi ke diusap unggal deuk salat diciduhan hiji waktu nu nyiduhan Kangjeng Nabi panculak jeung ka mana ieu nu nyiduhan teh ke muriang apa naon cak cenah teh inu nyiduhan eueuh mata salat subuh teh tuh haju bae panjenengan teh neangan Kangjeng Nabi Muhammad teh neangan nu nyiduhan teh ka mana barang utara gering muriang bener kula biasa diciduhan istiqomah sa Kangjeng Nabi teh ye haju eueuh ka mana ieu kula cenah muriang hampura Muhammad poe ieu mah teu bisa nyiduhan cek cenah teh kula cenah nina ngasana sa Kangjeng Nabi teh
Muhammad di Ciduhan bae maneh maneh henteu naon geus lah walau mah kualima kulantaran di Ciduhan maneh teu ngalawan kula deuk asup Islam kuarima asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh deuk kumaha deui Kangjeng Nabi teu pernah lamun urang keur liwat aya nu nyiduhan goblok beureun sia aing teh nyaho urang bojong tolol meureun sia aing eleh turunan aing ge bojong loba kene goblok geus kakarawat bae encan gelut cadaon huntu geus umplak kakarawat eta kos kitu urang teu leuleuy urang mah teu deudeuh urang mah pugu eta teh sabenerna mah teu nyahoeun pan nyiduhan komumun nyahoeun di Banjar pondok 2 tingkat satingkat 2 tingkat isuk-isuk teh pondok Dararopi bae kitu tah urut peuting teh kopi pan aya keneh di dinya atawa urut kopi peuting teh diucek ku cai panas urutna dek dipikeun ka jandela pas kiai liwat ka dinya kenapa kiai ka dieu eta kiai sugan tangga sugan henteu kukurung we ka dieu kitu tah Masya Allah nyaho-nyaho teh itu nu liwat kena kopi ku sahanya ku sia saha itu si jelema di dieu horeng kiai atuh lamun urang bojong jadi kiai na goblok aing kiai ye kudu disimbreh ku kopi aing goblok sia diancam sia ku aing murid pantungtuna mah teu beres eta kos cara aya hiji pondok pesantren santrina aya meureun 20 mah di santrina teh sok ngalaan nangka ngora disayurkan ku santri gitu papan tolol sia ka dieu deuk kaji apa deuk kalaan nangka aing hah deuk kalaan nangka aing bersih jadi pamalingan kawe meureun teh bubar sia ka awas sia ngalaan nangka aing tolol mereh henteu naon henteu bubar santri bubar eueuh santrian Masya Allah ayah Banjar mah pan eta lain kos gitu tangkal kalapa kunyana geus dihalalkeun bisi aya santri urang mana bae jeung saha bae haju ngalak ka kalapa ayah teu bebe jadi halal eta pohara jadi kiai teh mantap atuh geus dihalalkeun kitu tuh santri sadaek da tuh ngan teu dituar doang tangkalna Masya Allah eta kiai tuturkeun mah kos kitu mantap kula inget bae mantes pesantren di Garut ya deuk pesantren ka mana ulah sakal marum ka ditu bae ka Banjar bae ih hayang ka anu hayang ka ulang geus kadinya bae teu nyaho sasakalana teu nyaho sejarahna kadinya bae pesantrenna kadinya datang kadinya pan karolot kiaina karolot ngaji bada Isa teh diajengan kakak almarhum Batul Muin jilid 2 bismillahirrahmanirrahim repes santri mayak hes kabeh ban kula mah anyar ji cuman ini berjamaah hes merenya aya ta nu saurang teh nusa urang atuh geus kitu ngaranna ge santri harare SKB ieu atuh mangsi di ka dieu-dieun tah dikaleungeun-leungeunkeun coelan masih kula nanaon atuh budak mangsi dikaleungeun-leungeunkeun bener bae geus bangsa saparapat jam udang cek kieu teh udang pan nya kadari karena banget kabeh atuh hari dong kabeh geus ara rondo aja tetep budak oh maksudna berarti eta neuk nyalahkeun saja bae neuk nyalahkeun saja mun hideung jak kunyana keneh mun kitu mah ku urang jak nya ku kunyana eta kos kitu teh kiai na kolot bebeja meunang 2 bulan teh bah lari pindah bae jak kiai na geus kolot tilok nyurah kieu kadeup di dinya bae didinya mah ulah pindah ulah aya yang boga surahan ulah geus didinya bae kata kolot teh geus nyahoeun daripada boga surah macem-macem tapi turunan kiai na nanaonan ieu mah turunan wali ka ditu tak Masya Allah ayah Banjar teh putra Mama Ilyas teh anu pernah kieu keur jamiahan teng oh ruh Mama Sobari naik ka luhur maot Mama Sobari kita kadeuleuan roh kadeuleuan kunyana mah pan urang mah atuh boro-boro roh orai gitu kadeuleuan roh kadeuleuan oh rohna naik ka langit maot Mama Sobari ya Allah ya Rabbi roh kadeuleuan eta kunya Mama Sobari teh murid Mama Khalil Mama Khalil Bangkalan teh jadi deukeut jasa nasab ilmuna ka para wali paingan titeh didinya bae
orang kos gitu ayah mata tanggal kalapa nu ieu kabeh beusi ku santri di aralaan halal caknya teu kudu bebe jadi bahkan loba empang napanya lauk emas geledek beusi aya santri nu ngaralauk halal keneh we atuh santri beak kabeh ku santri unggal poe ngalahan lauk guru nanti dijualan doang ka lauk eta gua ku soleh nah ieu mah kakarek ngalagori bae goblok sia ka dieu sia da gaji amil pada kalahan gori pamalingan sia balik sia atuh balik kabeh santri ngan 15 balik kabeh eta geus kitu jadi leuleuna pohara madak Imam Abi Yazid al-Bustami ditanya ku muridna mama abdi mah rek naros bae saumur hirup ieu nu paling bungah naon dua ceknya saumur hirup ku nu paling bungah dua naon kahiji cenah kula eta keur di masjid datang-datang aya nu nampiling we jebret ngeunaheun cek nu nanya sia nampiling teh nikmat jasa cek jana teh ngeunaheun jasa masyaallah kadua nomor kedua kula keur cicing di sisi aya nu nyiduhan blok ka dieu kabeget asana nikmat dua seumur hirup nu nikmat teh eta sebab didinyalah kula diangkat jadi wali naik derajat teh ketika ditampiling ceger oh iya gerak Allah langsung naik derajat begitu kula sakali deui keur geus manteng ibadah ka Gusti aya nuju duhan juplok bae kula sadar ieu teh gerak Allah langsung bae naik jadi kutublek eta lah kanikmatan kula urang mah teu nyaho maknana sih di Ciduhan teh atuh nu nyaho nu kadeuleuna atuh silak besi Cibande geus kieu-kieu emang aing geus kebal teu ngalegeg jelema. Teh nyaho mana? Lamun nyaho manana mah urang keur dimuriangkeun teh keur deuk diangkat derajat tinggal narimana sadar apa teu sadar. Ditampiling teh gerak Allah teh. Urang teh tinggal narimana bae kumaha mun narimana sadar sasadar-sadarna ieu teh moal semata-mata ditampiling lamun teu digerakeun ku Allah naik derajat urang. Lamun urang hajo nyileuk tolol meureun sia turun derajat urang mun urang geus diangkat jadi wali turun mun encan jadi wali mah merosot tamah atuh mas mantap ieu jadi kiai teh nu hesena teh lain maca kitab lain maca kitab mah gampang nu hesena teh tak ketika masyarakat ngomongkeun ka urang kiai kos kitu dituturkeun ulah kieu ondo tah mah tah eta teh narimana urang alhamdulillah meureun manan kitu ge eta teh nang gerak Allah aing teh teu bagus naik derajat urang tek naik ulah aja awas yang ngomong deui teluh siapa tak ilmu eta nu hese mah ilmu maca kitab maca kabeh ge bararisa tah ketika di lembur teh aya nu ngahina teng kumaha sikap urang kamana iloyogna batin urang masya Allah sedengkeun kabeh jelema dek negakeun agama Allah moal tangkap teh dicoba ku Gusti Allah SD bae ge dicoba dek naik kelas atau komo ieu pisolihinin piwalieun coba ku Gusti Allah lamun bisa ngulinkeun batina sadar sasadar-sadarna narima naon keputusan ti Gusti Allah urang aing ngadoa mah bisa bae narima teh kitu dan kitu ngaranna ba'dal qada kitu narima ba'dal qada ngeunaheun jasa ta doa ti Kangjeng Nabi teh supaya bisa narima sabada diputus ku Gusti Allah ulah ngarasula eta ngadoa mah ngeunaheun jasa ta teh tapi ketika praktekna coba tah ketika dikodokeun ku Gusti Allah gering dikodokeun ku Gusti Allah loba nu ngomongkeun dikodokeun ku Gusti Allah teh aya nu nyatruan kumaha sikap urang tek eta nu hesekna deuk naik pangkat teh kos kitu ieu Kangjeng Nabi Musa ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti geus jawara pan Kangjeng Nabi Musa mah mantap doa lagi kos kieu atuh dah Kangjeng Nabi Musa mah terkenal jasa jadi lantaran boga lawan Firaun jadinya nama luar biasa ieu nya Kangjeng Nabi nya Rasulnya jadi jawara ieu na ge teu kecekel kuduan gede sebab lawanna Firaun Pak mentok ngomong lagi capetan Kangjeng Nabi Musa mah jelema tangkas gagah sebab disesuaikan jeung lawan Kangjeng Nabi urang mah leuleuy
euy nyaahan dedehan asihan boro-boro kanu bager kanu teu bager ge boro-boro kanu nurut kanu teu nurut ge masih keneh didoakeun keneh bae masyaallah alhamdulillah urang boga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di mana engke hudang teh lain mikiran sorangan umat kula mana hudang ti kuburan teh nya mah henteu mikiran sorangan nabi-nabi nu sajen mah kumaha aing nya mah hudang lain ummati mana umat kula nu pangeulana ditanyakeun ku nyana ayeuna Jibril cekeuna mana Jibril malaikat Jibril aya datang ka dinya aya naon cak Kangjeng Nabi Abu Bakar mana Sayyidina Abu Bakar Umar mana Utsman mana Ali mana tadi ditanyakeun maksudna dek naon ieu umat geura tulungan hayu geura ka eta mikiran umat pan pohara jasa mata rugi lamun kuari teu loba maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rugi jasa lantaran teu kadeureus sinarna lamun urang sering maca shalawat mah kadeuleut tuh urang Cikupa tuh sering maca shalawat tuh ngan budak teu bagus ieu maca shalawatna ya kunaon hayang naik pangkat kadeulean ku Kangjeng Nabi ya Allah mata kieu ngadoana pohara Kangjeng Nabi Musa lantaran jawara aju boga lawana Firaun menang jeung Firaun teh ieu kaumna kuari buang kawara teu nurut kana instruksi ti Gusti Allah nu disampaikeun ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tah geus bang kawara jasa eta pan ngomong pohara tah geus kieu bae babai cak kaumna atuh ayeuna mah lah cak kaumna ieu idab anta anjeun bae Musa warab buka jeung pangeran anjeun kaditu pakotilah hauna indah hauna koin perang maneh duaan kami mah deuk cicing bae di dieu pan eta ngomong lain lalagaan nyungkun anu pohara jasa ngajebian anu pohara jasa sia kaditu yos mantak Kangjeng Nabi Musa setelah maksa supaya taat tetep bae taat ngadoa fafraq bainana wa bainal qaumil fasiqin Gusti pisahkeun antara abdi jeung kaum buang kawar para rasek pisahkeun hayang nyaho coba tungtungna beakan amat Musa cek Gusti Allah tengah doa ai geus eta nurut Musa beakan abah ye tapi ku Allah diijabah qala fa inna muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fa innaha cek Gusti Allah qala ta'ala lahu ngajawaban doa Kangjeng Nabi Musa fa inna hasanyana Abdul Muqaddasah yakni Palestina Syria terus ka ditu muharramatun alaihim diharamkeun ka Bani Israil nu bangkawara ka pasikin kudu arah asupnya na kadinya moal bisa asup antepkeun bae 40 sanatan 40 tahun nya moal bisa asup kadinya antepkeun Musa 40 tahun yatihuna yata'ayyar bakal dibere bingung bae kaditu moal bisa balik ke moal bisa muncak urang mah yatihuna teh kasarung cek bahasa wetan mah di urang mah kasarung teh artina kata limbang kadinya deui tah ieu kos potongan bapak kata limbang kadinya deui kana kolot deui kata limbang ngaranna eta mun nyawa kata limbang eta kasarung cek bahasa priangan mah kasarung kata limbang bingung kadinya deui liwat kadinya deui ta eta teh bakalna kos kitu dalekeun Musa lantaran maneh geus ngadoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin ku kaula eta kaum nu buang kawara teh bakal dibere ka sarung kata limbang balik moal bisa kaditu moal bisa 40 tahun kata limbang 40 tahun Abu Nawas pas perapatan kata limbang kumaha Abu Nawas tenang aya kene cara kumaha carana panon lain kumaha tuh carana make hitung-hitungan lain kumaha porosotkeun calana sia pam peler sia nu gede mana Abu Nawas mah aya deui bae pam tah nu gede mun kakaler berarti urang kakaler nu bener ya bener ai mah porosotkeun nah ieu gedean belah kakaler yuk cak nyana teh ieu hitung-hitungan di mana ieu kos kieu lain Abu Nawas atau kosir mantap kurangnya gitu lamun set kayak kasarung atau kata limang cekel peler mana ya nu rada gede ai pas kabeneran urang nyekel nu babaturan burut iya nu gede mah
Ya Allah aya beta punawas dah ieu fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihun filat bakal bingung nyana bakal kasarung nyana dirinya katalimbang bolak-balik dirinya bae eta teh kira-kira katalimbang na teh adalah arba'ina sanah 40 tahun bener bae eta cek Gusti Allah fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin Musa fala ta'sa ulah putus asa anjeun ulah prihatin anjeun terhadap kaum-kaum anu fasik geus ulah dipikiran maneh ibadah ka Allah ajak umat anu nurut jelema-jelema anu teu nurut ka anjeun nu fasik fala ta'sa ulah dipikiran atap konsep ieu urang ge kitu ajakan masyarakat sekali dua kali hayu sing leuleuy ajakan geus bener-bener buang kawarah kita ulah main bae kita ulah ngadu kotok bae malah mah kiai na ge dititang adu kotok deui ayo kiai ka dieu hayang nyaho ieu paleh heula ieu kolong ayo naon paleh mah di kieu ge diseket-seket heula ayo paleh heula kiai na dititang pan eta bangkawarah jasa kiai teh ditang adu kotok ditungtung mun teu awas golok ieu sia tadi hiji tempat mah pan kos kitu eta tinggal kiai bae atuh kebal-kebal haju kiai na ge resepan teh ieu keur carita dakwah nah ieu konsep fala ta'sa 'alal qaumil fasiq ulah bingung ku sebab kaum fasik ulah putus asa ku sebab kaum anu fasik maneh bae yuk menuju ka Gusti Allah nu nuturkeun aja nu teu nuturkeun urang kos ngabangun masjid teh engke ge aya bae nu kernak-kernik ngomong nu teu pararuguh di lembur teh ngabangun mushola kitu keneh encan kabadanan mah komo ta eta teh ulah didengekeun jelema hiji ulah geus kajen fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin nu hiji fasik antepkeun urang mah terus bae kegengnyana ku galedeg gege artina maknana engke makna kos ku galedeg kumaha alum engke ge antepkeun bae geus urang-urang bae ngabangun jadi titah ku Allah ieu sakawasana samampuna ke jelema nu nantangan nu ngomong macem-macem teh deleukeun sebab hakikatna mah lain ka kiai berarti nyana anti ka Gusti Allah asal geus anti ka Gusti Allah nentak ka Gusti Allah tinggal dideleukeun bae tah ieu fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin fasik berarti nyana teu ngadukung kana siar-siar agama Allah antepkeun deleukeun coba hayang nyaho tungtungna tungtungna mah pararah ieu kabeh atuh pararah nyana pae nu ngabangun ge pahieu ngan ke di akhirat da bakal kadeuleuh jeung ka tempat da ieu keur leuleutikannana belah dieuna nyeun pondok pesantren teh kadeuleuhna bakos didukung bae tungtungna mah mitohana bae ngalawan mitoh acak mitohana nyeun pondok mah di dieu bae ceng di dieu geus di dieu ye geus alhamdulillah tanah abah masalah aja sia teh atuh pan salaki anak abah geus ande teh anak abah teh sia anak abah geus di dieu tah geus ngariung diajak sakali doang teu kaajak ka mitoha diusir begitu keinginan tuh ya tolol tuh budak didinya giliran kuari bae aing teu diajak padahal ngariung teu diajak sakali mitohana eta Masya Allah ngajang hilek bae ieu kunaon abah oranganan teu diajak ngariung pada teh aya tadi lembur tah mitoha teu diajak ngariung bae ngajang hilek tah eta kos kitu Masya Allah dibere berkat ya dipicen berkat berikutna teh aya abah teh diajak dibere berkat da bae dibalakeun ka imahna buang berkat jang mau ka sia tah loh jang sia eta ngajang hilekna luar biasa diusir tung sia rek ke pasantren mah bari kitu tah eta teh mitoha bae kos kitu Masya Allah aya nu jeung kolot sorangan dibiayan dipasantrenkeun ku kolotna dipale-pale ku kolotna dikawinkeun ku kolotna dipernahkeun nyeun pondok ku kolotna kuari geus aya nu ngaji kitu boga santri aya lah 10 20 mah eta kolotna gajang hilek bae teu resepkeun ka anak parkeur ieu mah santri geunang saha nang eta teh ka kawasan Allah mah kos kitu kolotna geus teu beus menyeun pasantren mah geus kitu teu ngahormat saeutik doang tah eta kos kitu tah ieu pagawean syiar agama Allah teh kos kitu hese jasa ka endek maju teh tah konsep
fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Geus ulah ditolerir jelema-jelema fasik mantap urang bae coba ge make konsep ieu insyaallah nurutan konsep Kangjeng Nabi Musa alaihi langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gas kumaha tenang Musa fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Bener bae eta begitu Kangjeng Nabi Musa menang jawaban diantep ku Kangjeng Nabi Musa eta kaumna didinya tadi jurang ti kebingungan kasaruk urang ka mana dek balik ye caknya yuk urang baralik hayo urang balik Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harumna kemudian nya nama atuh cicing bae duaan ngajauhan ti kaum eta berangkat ningali daerah Ardul Muqaddasah. Iya kaum saya orang balik berangkat balik kan dia ya berangkat mimiti ba'da maghrib kunaon subuh aya di dinya deui cek pan urang aya di dia deui salah ya ganti pemimpin sia ka mana ieu balik urang ka ditu tuh parahna ka ditu ih jalan ka ditu kajen kukungnya ya berangkat tas subuh maghrib aya di dinya deui kitu bae 40 tahun. Coba eta kakawasaan Gusti Allah mah endek nyarungkeun jelema endek ngabingungkeun jelema endek ngitu ngabalingerkeun jelema eta teh kapan daerah anu biasa sabenerna mah yeuh ka dieu balik mah cek saurang teh berangkat hayu tuturkeun sedengkeun jelemana 600.000 sitamiati alpin berangkat hayu berangkat kabeh 600.000 jalan bener mah bener cenah ieu ka dieu ieu kunaon tuh berangkat isuk-isuk maghrib aya di dinya deui ieu urang balik deui ka dieu sia si gara-garana di ditu teh atuh mah bengkol ka katuhu urang kakeca ieu ayo balik deui ieu bener mah ayo berangkat geus atuh jadi pamimpin urang balik asal berangkat isuk-isuk maghrib pada ka dieu deui ieu urang upak-upakan di dieu bae wah ya eta 40 tahun eta kikituan 40 tahun Masya Allah nayalah yatihuna il ardi bingung nyana didinya 40 tahun terus-terusan di mana berangkat isuk-isuk sore aya didinya deui berangkat sore isuk-isuk aya didinya hatan qorodo malah teu kararuat atuh paeh mulai ti sataun geus aya nu paeh 1 2 3 4 datang ka 20 tahun pararaeh teu kuat tapi tetep nyana berusaha deuk kaluar ti dinya unggal paeh berangkat bae deuk balik maksudna ke kadinya deui ke paeh aya ke berangkat ti ka dieu meureun balik bae ka dieu breng ke ka ditu sore mah aya di dinya deui nu paeh deui 600.000 teh hatan qorodu kulhum pararaeh kabehan illa man lam yablugil isrid kecuali jelema nu can nepi kana umur 20 tahun. Tanu umur 20 tahun mah ke bawah ta eta mah disalametkeun ku Gusti Allah henteu maot. Nu maot mah ti 20 tahun ka luhur. Yang pantes ya aki-aki mah paeh ge atuh. 20 tahun ka handap ku Gusti Allah can dimaotan. Jumlahna 600.000 600.000 hendak wa mata Harun wa Musa fitih Kangjeng Nabi Musa sareng Kangjeng Nabi Harun maot didinya di jurang tih Kangjeng Nabi Musa maot didinya Kangjeng Nabi Harun ge maot didinya maka jurang tih teh rahmatan lahuma jadi rahmat ka Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeng Nabi Harun wa azaban liulaika jadi siksa pikeun kaum-kaum nu pararase kabeh mah didinya blek pararae kabeh 40 tahun bulak-balik jadi siksa ku Gusti Allah. Masya Allah mantep Kangjeng Nabi Musa mangadoa ka Gusti doana ayyudniyahum minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarit Gusti abdi mah mun maot nyuhunkeun bae sabalangan bae ta kadinya tah ka Palestina sabalangan teh memehna lah deukeut berarti mentak diijabah ku Gusti Allah jadinya langsung Kangjeng Nabi Musa dipanggil
dongeng dipanggil Nusa kumaha didongengkeun teh jol Kangjeng Nabi ekang malaikat Jibril alaihis salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mananta anak Jibril naon Jibril gade hebat jasa Kangjeng Nabi mah ka Jibril teh tenang we. Iya instruksi ti Gusti Allah mal qabal deui cenah mah. Oh masalah maot penting di dia deket ka ditu nya ka Ardul Muqaddasah. Geus pamitan bae pileuleyan ke paprok deui ke. Geus bae Kangjeng Nabi masa di dinya bae. Saminggu kemudian datang malakal maut diutus ku Gusti Allah. Waalaikumsalam. Ananda ana Israil malakal maut. Nan gede tugas kula nyebutnya embung jagain ya Allah kalau kamu mau kapai gitu iya cakang malakal maut kiamat sih jadi serius ya baik kula mah tugas embung jagain itu mau kapai gitu sanggeuk aing pae cek malakal maut kula mah tugas tugas bejakeun ka ditu embung maka kitu laporkeun nu ngaran Musa moal wakayang pae bejakeun. Ih, malakal maut aing kumaha bebejana ka ditu. Aing mesti carekan cenah ku Allah ieu. Ngadoa Kangjeng eta malakal maut Gusti, hamba Gusti. Ngaran Musa teh nabi Gusti, rasul Gusti, diinstruksikan maot pae embungeun ja. Kudu kumaha tuh. Kula mah bisi kasalahan embungeun. Kumaha Gusti hai embungan mah bejakeun bae ya dibere umur panjang gitu tendenkeun dampal leungeunna ka sapi tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeunna eta adalah umur panjang Musa bejakeun sakitu bere umurna datang deui malaikum waalaikumsalam nyambut nyawanya lain nambahan oh nambahan geus lapor ka Gusti Allah tambahan sakumaha cenah hayangna sakumaha mung 1 tahun 2 tahun mah panjang cak Gusti Allah hayang panjang umur eueuh masalah dampal leungeun tendenkeun ka sapi ka nyeplek tah eta bulu sapi anu karungkup ku dampal leungeun anjeun eta umur maneh sakitu atuh loba meureuh mah ribuan tahun heueuh sakitu lamun geus beak mah paeh keneh bae jadi paeh keneh paeh keneh mah kuari bae ke paeh kuari paeh asal menang ridho Allah geus ridhoeun kan ridhoeun geus kuari bae nu bener ye beusi ngamuk engke pan ngamuk bae bener ka Kangjeng Nabi mah moal ngamuk moal geus ridho jasa ye kuari ridho pan kamari hayang atuh mah hayang panjang umur bae heulanan pikiran ngan ai panjangna ribuan tahun engke bakal paeh-paeh keneh balik naon kirinya ngising di dinya kuari bae geus di dieu teh ta ieu hayang saromyah minal adil muqaddasah sabalangan ka adil muqaddasah geus di dieu cukup di dieu deukeut berbaring Kangjeng Nabi Musa langsung dicabut nyawa cak Kangjeng Nabi Musa jeung geri oreng ngomongnya nama keur dicabut nyawa ngeri sudah teh geri cak lagi geri jasa aduh masyaallah lalaonan atuh ieu sakieu teh panglalaun aya waduh leuwih laun ti kieu cak eta lalakon Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu teh nya geus laun tah masyaallah cenah pohara ya mah ieu oh teh cabut Allah berat amanatnya na ka kaumna ka Kangjeng Nabi kanu sejen-sejena ka kaum ka Yusa di mana kuring maut di dinya kuring kubur hampir kitu Nabi makos Kangjeng Nabi urang di mana kuring maut di dinya kuring kubur mantap mautna di bumi Siti Aisyah di dieu jadi kubur dan tah Kangjeng Nabi urang ge di tempat maut di dinya dikubur ieu ge Kangjeng Nabi Musa di dinya dikuburna urusan biasa terus salaten dikubur di dinya nah maka peti Kangjeng Nabi Musa petina nolol tah sekitar bangsa 20 cm baheula mah 20 cm eta teh diurugan di zaman Kangjeng Nabi Musa na diurugan ngan ku Gusti Allah supaya kanyahoan eta taneuna asal diurugan eueuh deui luhurna 20 cm jadi katingali bae
kali uruhan deui ku masyarakat itikal kuburan Kanjeng Nabi Musa di Zarahan biasa ke kebal saminggu 2 minggu eueuh deui tah tetep petina kadeulean bae teu bisa teh kadeulean sebab ieu mah jawara jadi supaya nyata kadeuleut tapi didongkel mah didongkel dek dikajerokeun teu bisa ini tutupan taneuhna nyingrai deh coba urang gali kuari mah dikandapkeun teu kadongkel doser potong bae datang ka kuari nyana mata ieu jalan set menuju Palestina ti disebutna ta eta di dinya aya kuburanna sisi jalan jadi urang lamun jarah di mobil bae kadeulean kuburan Kanjeng Nabi Musa teh sisi jalan eta nolol kuari sekitar sakieu ta petina eta teh terus digali dikandapkeun teu bisa ditutupan kuari nyingrai deui jadi kuari kadeuleun bae ke lamun urang lamun kuari kukula kali itu ilu ge kuburan itu jarah ka Kanjeng Nabi Musa kuburan sisi jalan jadi urang di mobil bae ge katingali tah set cara pasti belah katu katingali tah eta kuburan Kanjeng Nabi Musa gitulah makom Kanjeng Nabi Musa sampai ka ayeuna ge eta ditutupan nyingrai deui digali kana teu bisa doser dek dipindahkeun dek dikondisikeun kuburan Kanjeng Nabi Musa ulah di sisi jalan tetep bae teu bisa di dinya bae datang ka kuari gitulah kuburan Kanjeng Nabi Musa alaihi salam beres jelema nu 40 tahun di dinya bulat balik ka dinya bae paeh kemudian Kanjeng Nabi Musa nak maut termasuk Kanjeng Nabi Harun mah belah kitu ti Kanjeng Nabi Musa sekitar 10 meter kadinya ta eta teh biasa Kanjeng Nabi Harun mah kahandap biasa henteu nyingrai teh naon malah cak sariwayat mah eta teh geus dipindahkeun ka dieu ka Yaman tapi cek riwayat mah henteu aya nu ngaku di Yaman kuburan Kanjeng Nabi Harun cek riwayat di Yaman dihijikeun Kanjeng Nabi Daud, Kanjeng Nabi Hud, Kanjeng Nabi Harun di Yaman aya perkuburan para nabi-nabi kita adalah di Yaman mentak orang Amerika sieun ka Yaman mah sebab pernah dideteksi ku Amerika di Yaman teh loba di jero taneuh nu keur zalalikir bae la ilaha illallah ieu di jero taneuh bae kekieuan bae cak urang Amerika nanaonan eta la ilaha illallah sieun teh ya negara leutik tapi dipakai kasieun Indonesia mah dipakai kahayang jasa ku Amerika nu mantap dicumbu Indonesia mah dicumbu ieu teh ieu nu didahar ku urang jeung nu dibawa ka Amerika hampir bagi dua bahkan leuwihan nu dibawa ka Amerika ieu teh nu didahar ku bangsa Indonesia jeung nu dibawaan ka Amerika teh lobaan nu dibawaan ka ditu nyeri hate urang lamun nyaho mah kan bisa kitu atuh nu di luhurna babagi tah asal aman bae masyaallah mantap makin jadi presiden makin nikmat nikmat eta kos kitu ti sisi gigirna lah gaji presiden mah sabaraha duit tapi ti sisi gigirna luar biasa kitulah keayaan Indonesia dipake ka bongbro jeung dipake ka bita ku subur-suburna Indonesia urang lamun hayang nyaho ka jeroan Indonesia mun urang tek jadi menteri nyaho bakal horeng kieu Indonesia ya ai jadi gubernur ge nyaho ngan can berdaya ai lain di lokasi nama tapi lamun di lokasina sarua gubernur oge tapi Yaman dipake kasieun lantaran di dijalah perkuburan para nabi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tapi di Indonesia ge teh tetep dipake kasieun sieun di Indonesia kita ini dipakai kasieun teh Islam ortodok Islam salaf hendak kuari dimodernkeun supaya rapuh lain sistem moderna anu salah sistem modern mah luar biasa hebatna pendidikan jadi maju cuman asal geus kos kitu bae rapuh dibeli ku duit asal nu dikaharepkeunana dunya geus bae handap kabelah dina terus serangan anu luar biasa kaharep nama wallahu a'lam kumaha meureun ke agama di Indonesia kuari keur meujeuna diacak-acak asa kieu asa kitu teu meunang salah nanya kuari ge nah ieu kaharep nama wallahu a'lam bakal kumaha meureun tah tidinya wa nubi Yusa badal arba'in sabada 40 tahun diangkat jadi nabi Kangjeng Nabi Yusa alaihi salam angkat jadi nabi
perintahkan ku Gusti Allah supaya merangan kaum Jabarin anu jarangkung gede teh. Nah ieu lalakonna Kangjeng Nabi Yusa berangkat jeung kaumna. Nu dua kapilah teh Yusa bin Nun jeung Kalib ya berangkat bebarengan jeung Israel Bani Israel anu patuh tadi merangan kaum-kaum Jabarin. Tidinya taktik perang anu luar biasa. Ternyata begitu di perangan teh bener tanagaan sakitu jangkung gede dage eleh eta ku Kangjeng Nabi Yusa jeung kaumna. Poe eta poe Jumat hari teh lantaran serangan dahsyat luar biasa perang ka magriban. Lamun ieu eureun bahaya can tuntas perang eta mata poe ku Gusti Allah mata poe di-stop heula ka malaikat. Malaikat stop eureun heula sajam. Ulah kasurup kata malaikat nu nyekelan mata poe geus kieu berat teh. Sajam cak Gusti Allah ngikeun tuntas heula perang tuntas sajam. Cek beres eleh kaum Jabarin kakara geus berangkatkeun diberangkatkeun deui. Jadi sejarahna saumur dunia ieu teu pernah panon poe di stop ku Gusti Allah kecuali keur waktu peperangan Nabi Yusa ngalawan kaum Jabarin lantaran kandas waktu kurang sajam eta panon poe di stop sajam. Masya Allah asal lalagaan nyetop panon poe teu kira-kira ta eta sajam wa ukibat lahu syamsu sa'atan hatta faragha min qitalihim sehingga selesai perang ngalawan kaum Jabarin. Masya Allah mandak ngeriwayatkan Imam Ahmad dina musnada kana hadis inna syamsa lam tuhbas ala basharin. Aya hadis tu diriwayatkan ku Imam Ahmad bahasana kieu inna syamsa lam tuhbas ala basharin sanjana manusia teu pernah disengker teu pernah ditahan terhadap manusia mana bae illa liusa kecuali pernah ditahan sajam pikeun Kangjeng Nabi Musa layali sar ila Baitul Muqaddas dina peutingan berangkat menuju Baitul Muqaddas. Ya Allah ya Rabbi tinggal urang nyaritakeun watslu alaihim naba abnai Adam urang dongeng putra Kangjeng Nabi Adam alaihis dalam nungaran Habil nungaran Qabil kumaha engke dongengna minggu hareup insyaallah wallahu alam.